Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء
qalat ukhrahum liulahum rabbana haulai adalluna Rabbana haulai adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar Rabbana haulai adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadlin fadhuqul 'adab وقالوا لأخراهم فما كان لكم عليها من فضل فذوقوا العذاب fadhuqul 'adab bima kuntum taksibun فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
Bismillahirrahmanirrahim. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Al-ayat. Faman adzlamu faman mangka alisaha jelema eta anu leuwih zalim. Tegasna teu aya deui pangleuwih-leuwihna jelema mah iman dibandingkeun jelema iftara anu jijina di jelema Allahi ka Gusti Allah kadiban kana bohong. Kumaha disebutkeun ku nyebutkeun aya kanca pikeun Gusti Allah. Allah boga budak, Allah boga pamajikan, Allah aya baturna. Yen kebohongan anu disebutkeun ka Gusti Allah. Pangleuwih-leuwihna jelema au kadzaba di ayat ini atawa ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah teu narima teu percaya kana Quran. Ulaika ta'ari jalma-jalma anu zalim nu panggeulimna jelema anu nyen kebohongan ka Gusti Allah anu ngabohongkeun kana ayat Gusti Allah teu percaya teu narima kana Quran eta yana nginaan hum ka iladina naon nasibuhum bagian ladina minal kitabi nyatana tina kitab. Tegasna kitab tulisan anu aya di Lauhul Mahfuz bima kutiba lahu fil Lauhil Mahfuz. Jadi naon-naon perkara anu geus aya dituliskeun dina Lauhul Mahfuz, urusan rezeki, urusan ajal, urusan sagala rupa tiba kaita jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah, anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah. Jadi biasa kan menang iya nancenani dorong-dorong kali kalau pun ngomongin gak usah tapi hari lupa biasa dalahan. Jadi tidak memang saya tulisan di Lauhul Mahfuz si iya kukiya si kukiya datang saya hatta idza ja'at rusul hatta idza ja'at nepikeun ka dina nalika datang hum kaita jalma-jalma numan adzlamu saharusuluna pirang-pirang utusan kami tegasna malaikat ya tawaffa maka namaotan ya tawafaunanya malah dia malaikat saya jalma-jalma nulit qalu maka ngomong ya malaikat kaeta jalma-jalma anu kalupur ayeuna mah kuntum kalun ayeuna mah kuntum ayeuna mah ari dindi kuntum bukti arajan kabeh taduna pada ibadah arajan kabeh min dunillah. Dindi perkara anu di ibadah ku ajeun saya Gusti Allah teh cik sok ayeuna bisa nulungan tante. Nyatanya ku kabeh disebut jawana mana sok. Cik mana ibadah kana pateko, mana ibadah kana bisa nulungan tante sok ade tanya. Ada yang bisa terjadi ya memeh datang malaikat memeh datang ajar nih asa panggeueun bae gitunya biasa bareunang rezeki dan apa sering dicabut nyawa ku malaikat gede sok qalu marahum eta jalma-jalma lalu anna kepugu lalu anak di kami eta nu di ibadah kami teh eueuh geuning ayeuna mah teu bisa tulungan ka kami. Kami tetap teu bisa neueuh ka maranehna. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin wa syahidu jeung bersaksi itu jalma-jalma kafir ala anfusihim ka diri jalma kafir nalika maut teh. Annahum kana saestuna jalma kafir eta kana bukti kafir eta kafir kami teh kufur, kami teu percaya. Rek maut ka ketika kersakar wala dawu Gusti Allah Ta'ala kena poe kiamat Gusti Allah udkhulu fi umamin khalaqat min qablikum minal jinni wal insi finnar geus aya nama geura asup aja sagolongan jeung umat-umat min khalaqat min qablikum anu geus teman-teman di heula samemeh aranjeun kabeh di golongan jin manusia geura asup dina neraka. Terus mereka neraka itu tuturkeun orang-orang terdahulu di maraneh kabeh golongan jin manusia anu kalupur di heula. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha.
Nah, lurus kabeh kana neraka. Kulama dakhalat setiap asup saha umatun satu umat ana kana neraka la'anat maka ngalaknat eta umat uktaha kaduna eta umat. Anu geus asup ti heula. Itu hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulah. Hatta idza daraku nepikeun ka dina nalika nyusul eta umat nu pandeuri ka umat anu ti heula dina neraka teh. Terus kitu ngariuk intinya qalat maka ngomong saha ukhrahum itu sebagian umat anu pandeuri liulah anu ti heula kitu nya. Anu arah sebelah Rabbana haula ya Rabbana Rabbana do Gusti haula tayi jalma-jalma arah ieu ti haula ta atau nyasar ku di jalma ka kafati pada tifat minana sok Gusti bere eta mah sina ditikal-tikal ya tak siksa Gusti teh kami gara-gara nuturkeun si eta ya mata si eta masuk siksa itu tongkat parang bakal dipukul nage. Tapi itu ya. Qala Daud sallallahu taala likullin likun tenang. Setiap umat oge dek begitu rek maneh ditikalkeun ku kami siksa. Tikalkeun. Walakila talun cuma teu apa. Nya kaki jaksa-jaksana anu teh heula wa qalat ulahum li ukhrahum nu teh heula ngomong ditu teh fama kana lakum alaina min fadl fama kana man kada aya lakum tapi kana ranjeun kabeh alaina ngalikeun kami fadl dina Allah sarua bae itu nya da anjeun lain kumpul gara-gara kami sehingga kami jeung maneh teh sarua ulah minta kami supaya disiksa 2 kali lipat sarua bae intinya da zaman akhir zaman ge loba anu iman teh turunkeun ka kami nah turunkeun ka kami kita usaha nah intinya wajib kusal geus ayeuna malah sarwana sasar fadukul adzab ma kuntum taksibun fadukul